Aduh nuhun ibu. Boga mobil lah aing. Den. Aduh, alhamdulillah kitu lain kitu Deni kunaon. Cek maiti harita bari jeung nyekelan kana leungeun urang. Tayona urang bakat ningko atoh kurang sadar kejeng jingkrak segala rupa. Bumirda ningali urang bungah tur ta imut ngagelenyu. Pak Haji Hamid pok cumarita. Den, ayeuna mah jigana Deni tulus eureun jadi tukang ojek teh. Kumaha tuh di lemur tengan si Udin hungkul meureun serangan tukang ojek teh Den. Pak Haji Hamid beli jeung neuteup ka urang pok si Uten oge ngilu nimrung cumarita. Om, jadinya Om. Oh, obrolan waktos dagang kopi tening. Nah kumaha kitu Ten? Kan bercita-cita kan pemuda tukang ojek yang rasa semangka Om, tapi jadi ojek pangsiun. Ayo Ten. Ten kan bercita-cita sebagai pemuda paling jujur. Si Uten alias Anggara bari melong ka Bumirda. Bumirda tuling usapan sirahna bari pok cumarita oge. Anggara gaduh cita-cita jadi pemuda paling jujur. Semun mama. Saya pisan Anggara, papa hidup ge hiji lalaki nu paling jujur. Cek Bumirda bari imut. Mahaji pok cumarita. Nya atau Ida anu hade majeng nu hade jeung nu goreng majeng nu goreng. Apa nida oge paling jujur? Mahaji cumaritana dibarengan ku guliga tur tabungah katinggal nama. Aduh, ayeuna mah bapa geus cager, tur ta bapa boga janji rek nepungan indung bapana Deni rek nganuhunkeun. Hayu memeh urang balik ka Andir, urang kateun Deni heula ayeuna mah. Nya atuh hayu beresan heula neng eta ka puskesmas urut berobat ka pihanana. Mangga Bapak. Bumirda bari jeung ngaleos ninggalkeun urang salarea pok atuh maiti cumarita. Sakantenan atuh kalorompo ka ditu. Ajri jiga nama lamun kanjangan ku juragan haji, ku juragan istri. Maiti bari umajak ka Pak Haji Hamid. Insyaallah mak. Kayak Gusti itu mah urang anjang katen emak atunya. Pak Haji Hamid tuluy turun tina ranjang si Uten alias Anggara miheulaan nungtun ka Pak Haji Hamid pinuh deudeuh. Mah Haji oge sarua nungtun ka Pak Haji Hamid tur ta urang salarea ngaleos ti eta patempatan. Kacatu urang salarea gok atuh ke halaman puskesmas bareng pisan jeung sorogna Mang Ahmad anu geus dahar bari Mang Ahmad pok cumarita. Alhamdulillah tos tamang Paji. Cek Mang Ahmad bari melong ka Pak Haji Hamid. Alhamdulillah Ahmad, Pak Haji geus cager euy. Ahmad, kada sakedeung. Pak Haji Hamid nungtun ka Mang Ahmad rada ngajauhan ti urang salarea tur tengah harewos ka Mang Ahmad. Mah Haji nimrung bari nyelengkeung cumarita. Naon Bapak rubah sarewos jiga nu boga rahasia wae? Cek Mah Haji bae ditenan kadua jelema. Cicing, mah ieu mah urusan lalaki. Mang Ahmad tuluy ungut-ungutan bari seuri tur tangasongkeun jempol ka Pak Haji Hamid. Teuing naon eusina omongan Mang Ahmad jeung Pak Haji Hamid sidik teu kadengi ku urang salarea. Tekung silila Bumirda ngurunyung ti jero bari pok cumarita. Ayeuna mah hayu urang siap-siap atuh katen Deni. Beres Neng. Alhamdulillah beres Bapak. Bumirda bari mangut. Tayona Bumirda teh geus pamitan kalayan beberes jeung pihak puskesmas. Pak Ahmad hayu atuh. Pak Ahmad teh made kalebak heula itu Ibu. Nah, made kalebak heula. Keun bae. Apaan Bapak kuat moal mobil mah pirahan da deukeut atuh. Aya naon Pak Ahmad angkat Bapak? Teu naon keke bakal apal. Haji Gatu Ahmad, ayeuna we inditna. Keke naon ieu teh atuh aya riweuh naon?
cek mah haji ngilu nyelekek cicing mah ieu mah urusan lalaki. Pak Haji Hamid meningeunah pisan seuri tayuh namah bungah na waktu harita. Gesat gesut Mang Amat meninggalkan urang salarea teuing rekamana tujuanana. Hayu ah Den mobil Deni eta. Alah isin untuk Pak Haji atau gitu-gitu. Mobil Deni mobil Den cobian ku Deni canak pan mobil Deni eta mah. Teu wantun Bu ah. Kayak kita latihan lah tuh Bu ah. Ulah sok kitu aya teh. Den, engke lamun geus bisa emak ngojek kena mobilnya Den. Ali mah kapok ah. Mah teu lagi nuntut ka abdi. Sia, seungeus teh geus manggeus. Pak Haji Hamid meningeunah pisan seuri bungah na waktu harita. Bawa heula kuneng we den bisi can sanggupeun. Nu can aku ibu atuh. Geus kitu mah diasongkeun kuncina ku urang ka Bumirda, Bumirda bus kana mobil beureum dibarengan ku si Uten alias Anggara, urang mah bus ka jok tengah. Mah Haji, Pak Haji, Maiti aya dina mobil anu hiji deui. Geus kitu mah atuh loba dongeng teu loba carita, mobil ninggalkeun halaman puskesmas tur tangah jurujus nu maksud jeung tujuan dek silaturahmi ka indung bapak urang. Teka catur di perjalanan puguhanan deket di puskesmas kalau mun urang mah atuh harita geus anjog ka palataran lemur turta mobil mengko ke belaka tuhu mobil teu diteundeun di tempat ojek da beneran gang anu ka imah urang mah gede turta asup sa mobileun ka dieu Den nya Bu. Teras Bu mengkol ke belah dieu talep ieu Bu ka dieu ngan hati-hati Bu ieu mah samobileun pisan terus mobil laju kahareupkeun tetangga kabehanana melong tayeuhna mah aya mobil nu ngaliwat ka belah dinya. Teka catur bus atuh kaburuan urang kabeneran pisan buruan teh rada lega sok sanajan mesti kene kutaneu. Mobil asup dua nana urang buru-buru turun turta urang buru-buru ngetrokan pantok. Mak Pak Mak Bapak Assalamualaikum cek urang harita ngetrokan nu di imah.